sakedap deui urang teh Pak nyaeta bade lebaran Idul Fitri ayeuna nu dipikasi di ku abdi teh Pak budak cacan kasandangan Pak sok nararoskeun cenah Pak mana baju kanggo lebaran sedengkeun keur kaayaan kieu atuna matakna pangmelikeun ku si laing pangmelikeun baju jeung budak teh ari nyarios mah gampang Pak kapan acisna teh aya bujang hingga kanggo ngagaluh baju lebaran apan kanggo dahar geus hese ngemutan kanggo zakat fitrah teh acan aya Pak mana sedih kuring teh kaayaan corona aduh ampun nyaan pada budak mah teh bisa dipungpang pimanaeun ari bapa mah kapantara di baju cucung sia atuh muhun da ari budak bapan zaman kiwari mah Pak identikna teh lamun Idul Fitri teh cenah Bapak mana baju lebaran Pak menek sedih Pak kuring mah aduh